MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Makin ganteng aja my trip kue ketan. Dina kamus bahasa Sunda aya geuningan. Aya jelema eraan kanyut na tarang. Jelema borangan kanyut na punuk. Jelema wanian laer kanyut gitu. Oh jadi lamun aya bapak-bapak wanian lalaer kanyutna. Aya geuningan awewe uo wae. awewe utah uo wae. Mohon. Naon? Weureu kanyut. Hamil teh kan. Oh, aya deui awewe kawin wae. Kawin wae. Hamur kanyut. Kalau belum bisa aku mendapatkan gadis manis yang menjadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Bujur sapi gunung ngendang di lamotan. Ai sakinah teh naon pot? Sanajan aki-aki ngeunah. Sanes Eta pake sakinah teh tenang. Sakinah sanajan aki-aki ngeunah maka dituna tumaninah. Tumaninah Tumpak nini kayak ngeunah berarti. cek saha? Margi nini Mas Sulaiman. Susu laer tapi nyaman. Jajab anu bade nikah. Cepot aya jang? Aya. Alah jangan. Bosan. Kasangiang deui ka dia. Alhamdulillah tos sababaraha kali kasangiang. Ih sono pan ka orang dia. Alah ieu nuju sibuk abdi teh bosan poe ieu teh. Naon melak tomat naon sibuk Sanes pan abdi teh ayeuna teh keur nyiapkeun ieu pan di dapur SPPG sibuk abdi teh ayeuna teh. Oh MBG ya. Jadi MBG petugas MBG Bisnis baru. Kaluhur ka di Kang ah. MBG makan bergizi gratis. Keprok heula atuh sadayana emprak heula. MBG makan bergizi gratis. Dibuka aya sanguan, dibuka aya laukan, dibuka aya sayuran, susu jeung buah-buahan. Kadaharan budak sekolah teu di kampung teu di kota, di TK nepi SMA makan bergizi gratis. MBG makan bergizi gratis. Aduh. MBG Alah Gusti Nu Maha Agung. Halo guys. Dararamang Besti. Damang akang. Kumaha barudak? Oh aya well sagala Very good, very well. Anu genut ku balaga bea. Akang Ulan bosan. ari eta akang naon jeung MBG. Ibu ai ka dia aya MBG aya? Oh aya. Aya keur usum maina MBG teh. Naon MBG teh? MBG? Menyet apal MBG? Program pemerintah MBG. Sumuhun. Pan aya laguna geuningan nu bieu. Jeung aya hiji deui nu anyar. MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Makin ganteng aja my trip kue ketan. MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil.
makin ganteng aja my trip kue ketan. Bunga udah menang proyek MBG. Apaan sayur nama ti dieu pot ti dieu seueur ieu. Sayur nama Ieu daerahna ieu. daerah sayur. Akang eta kenging proyek muka dapur MBG. Nuhun. Geuning aya izin. Aya izin atuh da abdi Pak Ustad. Sareng Bapak Presiden Bapak Prabowo. Eta teh abdi teh dulur. Saha teh? Abdi Sareng Prabowo, sareng Presiden dulur. dulur abdi teh. Dulur ti mana aya Akang? Ye barang abdi kamari ka istana pan penak jeung Bapak Presiden Prabowo. Dajol naros lu ka abdi. Barang disampeurkeun teh maaf saudara siapa ya tuh dianggapna ge saudara tah abdi teh. Bukan saudara dulur. Hah? Bapak Prabowo nyarios ka Akang saudara siapa tuh maksudnya saudara siapa teh Anda siapa? Mang Anda mah teu milu harita. Bagian ngoren. Lain Mang Anda maksudnya Akang saha? Oh, tapi udah dianggap dulur, dianggap keluarga abdi teh bosan. Ku saha teh? Ku Presiden Prabowo Dianggap keluarga. sumohon. Geuning bisa. Sumohon pan barang geus naon naros kitu teh ka abdi langsung Bapak Prabowo teh jol nyarita kieu. Keluarga. Ada cek abdi teh muhun. Sanes muhun Akang. Maksudnya Bapak Presiden bilang keluarga. Eta teh ngusir ka Akang sina balik. Lain ngaku keluarga. Oh, diusir palingan rada molotot. Entah apa miko orang Sangiang. Oh. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan we Masya tos sabaraha kali sing jadi keluarga kumpul di dunia kayak kumpul deui di surga. Amin. Amin, Pak Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Tah ayeuna urang ka Sangiang deui pot. Mohon. Tepang sareng Bapak Ibu sareng kasepuhan sadayana di bumi saha coba ieu teh pot. Iya teh Bapak Ujang. Wah, Pak Ujang. Sareng Ibu Tuti. Apal ka Pak Ujang? Pak Ujang mah ieu teh Pak Ustaz salah sawios bapak-bapak anu moal pernah kolot. Moal pernah kolot? Geus 80 tahun ge angere disebutna Ujang. Namina Pak Ujang pot. Oh namina Pak Ujang. Pak Ujang sareng Ibu Tuti ganu murang kali bungsu itu nya. Bungsu itu. Da dua murang kalina teh. Duanya. Ieu nu bungsu teh naminana teh Aa Angga. Alhamdulillah. Nikahkeun anak bungsu itu pot. Anak bungsu lamun cek paribasa Sunda mah ieu teh mukprukeun ti kanyut gitu. Ai akang tong nyat kanyut itu. Punya kanyut. Cek bahasa Sunda ieu mah. Naon bieu? Heuh mukprukeun ti kanyut ieu teh. Loba barudak teh keing kunyat kanyut akang. Da ieu mah paribasa. Kasar. Make jeung kasar atuh hayang lemes mah kanyut na we hampelas. Atuh lede hayang akang. Sanes sosat maksudna teh sanes jorang ieu mah paribasa Sunda. Aya teh teh. Aya samodel eta geuningan wadah duit. Naon? Kanyut kunang. Wadah duit. Apakah itu disebut jorang? Tidak, Ustaz. Oh, peribahasa. Paribasa Sunda eta mah dina kamus basa Sunda aya geuningan. Aya jelema eraan kanyutna tarang. Jelema borangan kanyutna punuk. Nah punduk. Jelema wanian laer kanyut gitu. Oh jadi lamun aya bapak-bapak wanian Lalaer kanyutna berarti. peribahasa. Paribasa. Aya geuningan awewe uo wae. Awewe utah uo wae. Mohon. Naon? Weureu kanyut. Hamil teh kan. Oh, aya deui awewe kawin wae. Kawin wae. Hamur kanyut. Aslina teh kan. Aslina bosan. Kayak orang teang jang di kampus. Aya hansip. Hansip. Kanyutna hejo. Tah ieu teh nikahkeun putra bungsu. Bungsu itu nya. Angganya. Angga. Aya anggana aya. Aya. Di mana angga teh ieu teh? Angga di ditu we tingali Budiman itu nya. Aa Angga Budiman. Mohon. ST pot. ST. Gelar teh ST teh. Gelar atuh. Kuliah pan Angga mah. Mohon kuliah ST. ST teh naon? Sarjana Titajong. Sarjana teknik. Oh teknik. Ayo kanyaho akang mah. Alhamdulillah. Ai calon piistinana teh Teh Ilma Tiara Hervina SE. Ah. SE naon SE? Sarjana
es krim. Sarjana ekonomi. Mohon Apun embet. teh aya siapa mah teh kuliah jadi teh apa? Siapa bertanya kolam? Abdi mah kieu-kieu oge Pak Ustad. Abdi mah kuliah tinggi Pak Ustad 2 jurusan abdi mah. Kuliah 2 jurusan. 2 jurusan abdi mah. Naon wae? Pagi ngambil komputer, sore dihukum. Eta mah lain kuliah ngabangsat. Pagi ngambil komputer, sore dihukum di Kapolsek. Iya Angga nya Angga, sarjana teknik, bagiannya. Teteh Ilmana sarjana ekonomi. Pami tepat tadi ngobrol teh tepang di kampus ieu teh. Insyaallah dinten enjing bari sumungkas alam lalagasan bade ditikahkeun pot. Nya. Tabuh 7 jadwal akad nikahna teh da ti KUA teh cenah tadi aya wartos enjing teh nikahkeun 5 jalmi 5 pasang. Ada belum. AA enjing teh pangpayuna jam 7 tah AA aya nama masih keneh lajang. Tapi lamun tos jam 7 enjing ngalakukeun akad nikah berubahlah status nu tadina lajang jadi suami. Aduh. Terus kenging enjing teh buku nikah sing lancar nikahna amin. Amin. Pasti kita enjing teh gaduh ieu Pak Ustad simbe. Sate Angga Angga pasti gaduh simbe. simbe teh naon? Surat izin mondok bersama. Oh enjing mah Angga bobos sareng diizinan. Mohon margi pasti gaduh STNK kadituna teh. STNK Surat tanda nurunkeun kolor. oh kolor Angga besok sudah siap diturunkan ya. Udah boleh morosot ya. Margi gaduh BPKB enjing mah. Oh Angga punya BPKB Bukti pemilikan kendaraan brewok. jeung kendaraan brewok sadar. Iya, kalau tidak dikurut. Wilujeng Angganya Wilujeng. dijajab insyaallah keluargina ku tatanggina oge didoakeun dinten ayeuna pan aya hajatan teh sok aya tulisan di urang nya. Mohon doa restu. Muntos ngadoa terus nyatu. Sanetos ngadoa terus nyatu. Doakeun ieu rumah tangga Angga hiji sakumaha tuntunan tina Quran Angga. Mudah-mudahan rumah tangga hidup teh sing jadi generasi anu berpasangan kenging pasangan anu solehah oge ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah. Ayatna jelas eta mah pot. Ar-Rum ayat 2 hiji. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jeung di antara tanda-tanda kakawasaan Allah tos nyiptakeun anjeun teh pasangan tina jenis anjeun, tina jenis manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Supaya naon Angga diciptakeun orang berpasangan litas kunu ilaiha, supaya ngarasa tenang, lain ukur senang, tapi ngarasa tenang. Jadi tos dihijikeun dina akad nikah teh bakal tenang ieu. Ibu ramana tenang, pangantena oge tenang. Ibu gaduh murang kali istri can nikah diajak ulin we ku lalaki tenang moal. Tapi tos salamat ditikahkeun pan ibu ramana ge tenang. Ieu pangantennya Angga teu acan dugi kana akad nikah mah can tenang sieun direbut batur. Kadang aya nu diapelan we hayo kalau cinta sudah melekat tai kotok asa coklat. Hujan angin dornar gelap di teang dasieun ku batur. Kalau belum bisa aku mendapatkan gadis manis yang menjadi rebutan, Sungguh mati aku jadi penasaran. Bujur sapi kunung ngendang di lamotan. Sana gaya kan sana sadinya. Cek saha ngalamatan bujur sapi. Sok cenah ngelel da bosan. Hideung atuh. sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Nini kunung ngibot katindihan.
khawatir itu. Tah Kang Oh, sate acan nikah Bu Ibu Ramanah teu tenang can salamat. Teu acan nikah ieu dua jenis nu rek ditikahkeun can tenang sieun ku batur. Tah tos ditikahkeun mah tenang. Tah jadi tujuan hidup ke dihijikeun dina pernikahan teh supaya naon? tenang. Tenang. Da aya nu ngahiji duduaan tapi teu tenang. Naon ngaranna? Lain nikah tapi zina. Nauzubillahi min Dari jalmi duduaan mah sami duduaan tapi nu hiji nikah anu hiji zina. Nu nikah mah tenang bahkan diramekeun dihadiri diberikan selamat tapi nu zina mah pan susulumput tanda tenang teh ya sabab keur migawe pagawean dosa makana ku Allah dilarang lamun bogoh la taqrabuz zina innahu kana fahisyah jangan pernah mendekati zina. Lamun Allah geus ngalarang kana hiji perkara pasti aya madorot. Lamun Allah geus marentahkeun hiji perkara pasti aya manfaat. Lamun bogoh Allah marentahkeun nikah dina nikah aya manfaat. Lamun bogoh anjeun malaka zina dina zina kade aya madorot. Parentah Allah laksanakeun, larangan Allah jauhan dina larangan aya madorot. Zina larangan pot. Siga minuman keras larangan teh. Apal minuman keras? apa? Naon? Es batu. Teu apalun dah. Pan teuas ge. Sanes cai kana kulkas. Naon ieu mah? Minuman keras teh AO, vodka, Manson, KTI, bir, Wey. arak, whisky, Wey. brandy, champagne, biun, topi miring, ciu, amer. Arak betot, kucubung, arbal, arak balik, kawa-kawa, TM, krotom, intisari, morfin, ganja. Apalan Kunon coba Ustad apal. jualan. Ustad apal lain jualan. Oh, bandar. Bukan bandar. Ustad apal supaya bisa ngajauhan da teh larangan. Kata Allah jangan didekati, jangan diminum, jangan dikonsumsi. Berarti ya mador teh pot. Mengapa minuman itu haram? Itu apalan lagu teh kieu teh. Tara latihan atau latihan makanya. Kalau Ustad nanya jawab, lain nyanyi. Kieu, Ustad nanya ke cepot. Mengapa minuman itu haram? Kamu nanya. Lain kamu nanya. Karena merusak pikiran. Karena merusak pikiran. Gitu. Mengapa berzina juga haram? Karena merusak pikiran. Hayo we merusak pikiran. Naon? Yang merusak pikiran nu kahiji minuman keras. Ayo. Nu kadua zina dilarang lain merusak pikiran. Wow, merusak celana. Bukan. Latak rabu zina. Kenapa zina dilarang? Karena itu cara binatang. Karena itu cara binatang. Ai binatang mas sato di mana bogoh tepan hayam bu. Suruntul we gabrug di mana bae. Da teu aya aturan. Di dia aya teu punten aya hayam walimah bu. Sugan aya domba nyewa tenda rek hajat. Moal aya. Domba nangap golek eueuh. Nah nikah mah manusia supaya tertib keturunan supaya jelas. Lamun Allah ngalarang zina berarti aya madharat di dinya. Tah insyaallah dinten enjing Mang Cepot. Aa angga bade nikah. Alhamdulillah. Supaya naon hidup nikah teh tadi supaya tenang. Ngan Mang Cepot dina eta kalimat litas kunu supaya tenang. Lain ukur senang di hari H. Lain ukur senang di malam pertama. Dai panganten mah pastilah senang. Nu dipika hayang, dipika bogoh, dipika memet ku urang, tos halal senang teu? Senang pot. Aya teu panganten nu ceurik sugan teu aya. Jaya. Waktu dipaksa bener gitu. Jaya bosan kan aya di tatangga abdi bosan. Naon?
panganten teh malam pertama lain sarenang tapi kalah para ringsan. Para ringsan. Panganten pingsan. Mohon Eta mah kacapean. lain kacapean reuwas. Ruas naon? Panganten awewe reuwas barang muka calana lalaki. Nah tah panganten lalaki teh katingali dina calana jero lalaki aya tulisan berat bersih kurang lebih 200 kg. 200 kilo. Ngagebek atuh. Cacak beratna kumaha bentukna gresok 200 kg sagede kumaha mueukna. Ai pas kitu setelah diselidiki eta panganten lalaki teh ternyata make calana jero urut karung aci tarigu. Oh karung terigu dipakai celana. Dipakai calana Pak. Tulisan 200 di hareup di dinya. Mohon ari pas kitu teh Pak Ustad teu lila panganten lalaki ge sarua pingsan. Kunaon pingsan teh? Reuwas panganten lalaki ge. Ruas. Barang ningali calana jero awewena aya tulisan dina calana jero awewena teh Naon? kedalaman lebih dari 2 meter. 2 meter. Kumaha nyusulna jabandingan ukur 10 cm. Alah cenah kumaha Gini aya nyusul. tulisan mah Sing horeng Pak Ustad dina calana jero awewena teh eta calana jero awewena urut sepanduk kolam renang. Oh, paingan aya tulisan eta. Aya tulisan eta jadi we para ringsan duanana gitu. Tapi rata-rata malam pertama bahagia ya. Hari H na komo kan dihibur. Hibur Bahagia. Kadang-kadang nu ngaran panganten anyar mah beda nu heubeul pot. nya. Anu heubeul mah pan kadang-kadang pamajikanna jatuh teh diantar. Hari-hari. Anu anyar mah pan pamajikanana labuh sok kadang-kadang ogoan. Aa neng embis. Maksudna mah gebis. Leres. Cek salakina kumaha uah. Maksudna mah gugah. Manja. Pamajikanana tengah penting benernya mules. Bobos. Bobos rek hitut. Era bisa aya sora benernya. Rek hitut ka kanan dempet ku bujur kanan. Hitut ka kiri dempet ku bujur kiri. Tungtung nama nyeladak ka hareup. Neng naon eta teh entut. Maksudna mah hitut. Pamajikan ngajawabnya entut entik. Maksudna mah hitut saeutik kita teh. Pan kadang-kadang salakina ge sarua sok manja. Oh, Ditanya pamajikanna teh. Untuk ujug-ujug gabrug pan. oh nya. Neng. Jawab ku akang teh. Jawab. Jadi salah pamajikanana. Naon abdi jadi awewe. Awewe. Pira aku awewe kumisan. Contoh. Oke, siap. Kata suaminya apa? Manja nih malam pertama pan. Neng. Manya aya we sorana gede. Nah, kudu sora Leutik awewe. atuh sora we. Heula untuk kudu nyamat heula Pak Lurah entis. Oh, Arah bisa sora awewe. Soalna anjeunna mah cakat kapukur sareng almarhum Dalang Riswa. sok. Nah, gitu. Siap ya. Siap. Neng. Iya naon? Anu mana? Nu ngadungku ke dina rarai. Si Aa mah apan ieu pangamung nenek. Pangambung nenek tanda manja pan. Neng ieu naon? Anu mana? Nu aya handapeun pangambung. Si Aa mah apan ieu bibir nenek. Bibir nenek. Neng Kakak ieu naon? anu mana? Nu aya handapeun bujal ada. Si Aa mah apan ieu liang orai. Saha eta anu saha? Anu Aa Saha eta anu saha? apa sadayana anu Aa. Duh ayeuna dunia asa nu dua. Nu lain mah ngalontrak di Bapak Ujang. Duh ayeuna dunia asa nu dua. Nu lain mah ngalontrak di Ibu Tuti.
Pak Ujang nah kokodok bos. Bapak Ujang ayeuna nuju kokodok. Bapak Ujang badeka payunya wersepon. La 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 la. Bapak Ujang geuning ka dieu. Mobil butut kaluaran baheula nuhun Pak Ujang meh saja manjeung Ridho Pak Ujang Nuhun Pak Ujang. nuhun mana Pak Ujang teh Iya di Payun. nuhun Pak Ujang Ridho Pak Ujang Ridho atuh. tapi handeui Ridho mah Nuhun Pak Ujang. ai di dunya mah Lah kitu ah. hatur nuhun Nuhun gitu Pak bageurnya Ujang, alhamdulillah. Pak Ujang apa di dunya mah dua papasangan Pak Ujang Dua pasangan. berang peuting pan halodo ngiji kiri jeung kanan luhur jeung handap manya Pak Ujang sasarangan Ai kitu. udah nage Pak Ujang mah sareng bututi kapayuna teh pantes nama bener panganten bari manya ditinggalkeun Engke tenang Bu Tuti. aya bututina tapi Nuju siap-siap heula. nuju siap-siap ulu itu bututi ka dieu jiga nama kudu dilaguan la 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 ibu tuti la 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 ibu tuti anu Bu Tuti teh iya bagus Bu Tuti. ibu tuti anu bagus mobil bututi keluaran baheula Bu Tuti malah hanjeung aya duaan pot. badil sudut harita. Iya Bu Tuti. Ai Bu Tuti atur nuhun. Ah, Bu Tuti. Bu Tuti. Rayina Bu Tuti. Rayine. La 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 Bibi la la. Bos. La 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 la. Bu Tuti nuhun. Kala-kala Sing. kala-kala. Ibi sakadap Bi. Bi Eta si Ibi karunya geus kikieuan. atuh sing balik bi. Ieu na leungeunna buka atuh kieu karunya. Ti dituna kieu. Paingan hese atuh tadi. Tata Bibi karunya Bibi. Bibi Tuti. Mana bi? Adieu. Kadieu kon. Nuhun, salim Bibi, lah. nuhun Bibi, salim. Bi, salim lah bi. Oh, Dubi tuh. Yo. Hei, nyalapon. Itu bibina Angga itu. Bibi Nabi Tuti. Rayina berarti bibina angga nuhun. Nuhun bibina nya. Meni seungit pandanganna. Bituti Nuhun, seungit naon? seungit jama roti. Di dapur. Nuhun eta ibina angga Rayina Bituti, Bututi. Bituti Pak Ujang nuhun. Bututina nuhun, Pak Ujangna nuhun. Aya anggana eueuh we teh. Ulah meredel gitu. Naon meredel? Kot ka dipanggilan hiji-hiji. Nah, aku mah kitu. Ustad izin. Pak Ustad izin. Izin. Abdi mah butuh. Kelet lanjutin dulu ceramah. Pak Kuwu aya Pak Kuwu. Aya Kang ieu. Apa anu Alhamdulillah. ceramah anu tadi sambutan teh saha? Di pengkereun tukang kenang Pak Kuwu mah cenah ah. Bajunya sep. Resep iya kanu dia. seni. Alah Pak gitu. Kuwu nih. Mohon. Hapunten. Mana kita tadi Alhamdulillah Pak Kuwu berkah Pak Kuwu selalu. Sangiang. Pak Kuwu Sangiang itu doh alhamdulillah. Tepang deui di dia, Pak. Bapak Kuwu Sangiang nuhun. Bapak Kuwu Katinggal gitu di pengker. katinggal Pak Kuwu. Tadi nama pada nyumput, abdi teh teu katinggal ku akang teh. Nyumput di luhur panggung atuh nya katinggal. Pak Kuwu teh katinggal ieu na haseupna beda. Berwibawa da tukang kenang maramuk. Bercahaya teh aya Pak Kuwu di pengker kitu. Bantos ku Paku. Sedangkan aya Pak Kuwu pan perkujab. Perkujab. Sami sareng Pak Lurah Hentis. Perkujab uningan teh Pak Kuwu. Perkujab Naon sih Kang? perkumpulan kumis jabrik gitu. Perkutip atuh Kang. Naon perkutip? Perkumpulan kumis tipis. Oh, aya tukang kenang perkutut. Perkumpulan kumis butut. Gila teuing Kang. Lan Barurahan
entis ngantosan. Mohon palurahan ti iya ti pakuwu heula atuh nya nu hatur nuhun pakuwu mudah-mudahan si kagentosan sing ageng milik Amin, panjang amin. yuswa. Amin. Tepuk tangan heula kangge pakuwu. Alhamdulillah Amin, amin. pakuwu sangiang salim heula pakuwu. Aduh alhamdulillah sugana mahan deui. Sakedik mohon izin Kang. Ulang mangga. Nu teu acan teh bos Yaya, Bos Yaya aya pamana Aangga cenah. pamana anga apa aya laguna Bos Yaya mah. Oh ya. Mohon kalian dulu aku cinta padamu dulu aku memang cinta Bos Yaya. Pakuwo nuhun pakuwo. Atur nuhun paku mangga sing rawas paku nya mendeko di panggungnya. Tadi nama ngahaja pakuwo di kepengker tepot. Heeh, Eta kumaha? katingali. Mohon. Yang di ieu pakuwo teh pan kolot urang jeung paluran tis di dieu teh. Ulah kitu. Nah, Di huruyan kolot. Teh kolot urang di dieu. maka jeung kolot urangnya kolot pakuwu atuh. Anu mimpin ieu desa saha? Pakuwu. Ah berarti kolot urang pakuwo teh. Kolot pakuwu. Kolot pakuwo kumaha? Kapan urang mah karek 25. Pakuwu mah tos 140. Nuhun pakuwo. Atur nuhun Panjang pakuwu. yuswana pakuwo. Panjang Amin. Sehat selalu. yuswana mohon aduh tos dipasihan bolong Bos Yaya cenah ka dieu kenya kitu. Mamangna teh. Baik, cepat orang teraskeun lah satanya Mana? bos saya ya. Bu, tujuan pernikahan teh naon? Litas kuno supaya tenang, lain ukur senang. Ari senang mah biasana sahari taun. Tapi aya tenang bisa salamikna. Senang bisa jadi karena kernikah aya hiburan. Senang bisa jadi kernikah seueur nu hadir. Tapi katenang teu bisa kitu. Naon sih aya Kang? Kalak-kalak bosan. Naon? Duit eueuh. Duit naon? Eta ti Bapak Ujang, Bu Tuti, Pak Kubu, ti bibi angga Apaan ieu ari cepot ah? mana? Ini Oh, di situ. Oh, kamu ketahuan nyandak saweran dari diriku, abus karena saku. cepot tadi pasihan atau karena disimpan di dia. Kumaha mun hiber kapayun? Maka jeung hiber daeuh jangan Ustad mah diamankeun. Pugu teu aman belah dinya teh. Teraskeun Bu. Teraskeun heula duitna ka dieu. Ieu ceramah penting. Penting kena duit di mana-mana. Ieu tentang ketenangan pot. Ngarah tenang duitna ka dieu keun. Astagfirullah. Walila ilham. Cepot jeung Ustad satim. Satim. Kalau satu tim ini uang bersatu, uang bersama dicepot di Ustad sami keneh uih dibagikeun. Kamari oge tos palih dinya mah poho. Wajar ya poho mah itu. Wajar sekali mah. Ari ieu mah pohona mineng teu wajar berarti. Masihkeun aya? Pasikeun ka dieu pangarsa. Ustad rek sulap. Sulap naon? Artos lebet kana saku berubah pot jadi naon? Jadi lapur ibu juga. Acan ya acan. Tata nuhun gitu ah. Hatur nuhun Pak Ujang, Pak Kuwu, aduh Bu Tuti. Angga terus dihijikeun teh supaya tenang. Baik. Ai tenang teh naon? Punten. Main jangan sakieu. Loba beda. Rakyat nyelap. Lain nyelap. Aduh beda saku Ustad mah jero. Jero kunaon Kang? Yang wadah berkat. Cau, bugis jero teh. Alah, Atas. eta yang ngajenol keneh. Lima rokok tadi. Nah, sakurang euy. Ada kan sakit. Nang sakitu ah. Astagfirullah, paingan kurang. Naon? Parurah entis can ka dieu poho. Nya. Jeung Bos Yaya can ka dieu ari dihitung atos bosan terus sok. Bisa we bang bolong teh ah. Heeh. Buat teraskeun. Teraskeun. Hoyong tenang, hoyong. Di antawisna tujuan pernikahan teh supaya tenang, lain ukur senang. Dari senang mah Bu, sumberna teh pan ti luar. Ibu aya hiburan di dia senang teu? Senang, tapi beres we hiburanana, kesenangan bisa hilang Bu. Bapak gaduh ka hoyong meser mobil, hoyong meser motor, kapeser ta mobil jeung motor teh, senang teu? Senang. Hari pertama meser kendaraan mapan senang, ditatap diusap. Ai geus 1 tahun 2 tahun mapan diantap lah geduh eta mobil teh. Naon sababna Mang Cepot? Sabab tenang biasana tara punten senang biasana tara lami.
tapi lamun tenang lami. Tenang itu bisa lama. Makanya ini Angga mudah-mudahan rumah tanggana lain ukur senang jadi raja sehari, tapi mudah-mudahan tenang jadi raja di rumah tangga untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Maksudna ieu kabungah teh katenang teh tetap kudu dijaga di rumah tangga. Tamang cepot Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, supados rumah tangga tenang ai katenangan teh ku Allah disimpenna dina hate lain di luar. Sabab di luar mah tadi senang teh dina hate pilihan urang ai tenang mah. Bu, aya teu jalmi nu kenging musibah tapi tetap tenang. Aya contoh dina Al-Qur'an aya hiji nabi Allah diuji ku panyakit, namina Nabi Ayub. Namina saha? Nabi Ayub. Nabi Ayub teu loba aduh Allah. Naon sababna? Sabab Nabi Ayub yakin sakit beberapa tahun ini enggak seberapa dibanding sehat yang sebelumnya berpuluh-puluh tahun dikasih oleh Allah. Tenang ta Nabi Ayub teh. Naon sababna Nabi Ayub tenang? Sabab Nabi Ayub yakin ieu teh ujian ti Gusti Allah. Lamun ieu ujian ti Allah, Allah rek ngangkat derajat urang, tenang hatena. Matak di rumah tangga Angga kalau pengen tenang maka luruskan hati, konekkeun sareng Gusti Allah. Naon wae kajadianana sing yakin ieu geus diatur ku Allah. Senang diatur ku Allah, susah oge diatur ku Allah. Pan hirup urang teh kitu siga roda nu muter. Kadang senang, kadang susah, kadang seuri, kadang ceurik, kadang lapang, kadang sempit, kadang di atas, kadang di bawah. Ari ibu sering di atas apa di bawah? Kumaha nyalsena ari ece mah. Kadang-kadang bari nangunyar. Kan kade ka ibu-ibu cepot manitip omat ibu-ibu ulah di luhur pusat. Ulah di luhur? Ulah. Nah, margi upami ibu-ibu di luhur teh disebutna teh curang. Curang? Ngucurna ka urang. Gusti maksudna di luhur teh kondisi hirup urang anu keur diuji ku kasenangan buat. Oh, cepet pernah nggak senang? Senang? Kantos bahagia gitu ya? Bahagia, penak jeung urang dieu pan bahagia. Pernah nggak cepet diuji dengan kesedihan, kesusahan gitu ta? Pernah deh. Oh pernah. Kunaon? Abdi entong ceurik di dieu nyarita heula sedih naon? Sedih Pak Ustad abdi mah. Lamun panggih jeung lebaran abdi mah teu bisa jaroh ka makam mitoha. Teu aya ongkos. Lain. Nah, mitohana hirup keneh warna. Ai akang. Mani hayang mitoha mah teh. Hayang warisan. Gitu. Ya, Pak. Oh. Kadang-kadang Angga urang diuji ku senang, urang oge diuji ku susah, tah keur jalmi anu sakinah mah rek naon bae kondisina tetap tenang hatena. Nabi Ayub sedang diuji dengan sakit tapi tetap tenang, husnuzon ka Allah. Kadang-kadang manusia seueur nu ti jalikeun, nu ti soledat diuji ku senang, Pak. Ketika manusia diuji dengan senang, rumah bertingkat, uang berlipat, mobil mewah mengkilat, sawah kebon marabat, empang singkaro cepat, lobana lauk sepat. Pamajikan gaya kerudung Zoya mukena gelombang cinta, mobil Innova gelang segede pelak beca. Buset. Imahna lega, panto hareup di Banjaran, panto dapur di Talaga. Kabayang bosan. Lega-lega teuing kitu mah lamun ngising kudu numpak ojek. Nah, numpak ojek. Oh, da lega teuing kaburu ngaburu sut di jalan. Ieu mah gambaran dina Quran dijelaskan ayat-ayat bu, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Sing emut manusia teh kadang-kadang sok poho lamun keur diuji ku senang. Aya jalmi dibere jabatan senang, keur waktu dilantik bahagia, nepi ka pesta tiba-tiba katewak pan ku KPK musibah pan ngaranna. Nu tadina bahagia teh berubah menjadi duka gara-gara naon? Tijalikeun teh tadi teu saalit jalmi dibere senang sing horeng istidraj panyungkun ti Allah. Tah Bapak Ibu cep Angga, apapun nanti kondisi di rumah tangga, ketika senang sing jadi jalan ketenangan. Kumaha carana? Eta kasenang enggal-enggal tilaman ku syukur, ulah takabur, ulah sombong. Sabarikna ketika diuji ku susah, aya nu diuji ku sakit, aya
aya nu hirupna diuji ku anak, aya indung ka majelis taklim, anak pot ka majelis taklazim. Bapak deket jeung Ustad Al-Mukarrom, anak kalah deket jeung Al-Mugarrom. Indung bapak di luhur sajadah, anak kalah deket jeung haram jadah. Indung bapak daek salat, anak kalah judi slot. Nepi ka indungna curhat, Ustad kunaon budak teh bet salah gaul. Da meureun bapak na salah geol tadina. Urusan bapak salah geol. Budak salah lingkungan. Ya lingkungan ya. Tah Aangga, ada orang yang di rumah tangga diuji sakit, Nabi Ayub, tapi tetap tenang. Non sababna ieu ujian keur ngangkat derajat. Aya oge Bu dina Al-Qur'an nu diuji ku anak saha? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Allah, Rasul Allah ngajak umat ke jalan Allah. Ari murang kalihna nyalira Kanan kalah reureujeung anjeun jalmi kafir. Tapi da eta tos kitu jalana. Maka Nabi Nuh nyandak jalmi iman, putra Nabi Nuh opat, Ham, Syam, Yafet, Kanan. Nu tilu iman, anu hiji reureujeung anjeun jalmi kafir. Kumaha saur Nabi Nuh? Kanan, ana urid, anta turid, wallahu fa'alul lima yurid. Bapak boga kahayang, ngan maneh ge boga kahayang. Ternyata keinginan Allah yang terjadi. Akhirnya Kanan tilalap jeung jalmi kafir. Nauzubillahi min. Maka nu rumah tanggana diuji ku anak sing disolehkeun anakna, amin. Anu hirup rumah tanggana diuji ku sakit sing diangkat panyawatna, ditilaman ku kasabaran keur ngangkat derajat urang di bainan Gusti Allah. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, tapi da katingalina eta tadi nyapotnya. Angga oge Pak Ujang, Bu Tuti senyum dia tadi teh keur senang gitu bahagia. Mudah-mudahan teras ieu senang dipayungan ku syukur sing nabi-nabi nikmatur barokahna. Amin. Komo dihiburnya, ayeuna aya cepot. Ahon. Aya lagu biasana lamun dina acara nikahan mah pengantin baru pot. Pengantin baru. Ya muter pengantin baru. Aduh senangnya pengantin baru. Shalala shalala duduk bersanding bersanding. Jawabnya bukan salah. Naon? Sebatkeun nami pangantena. Sa. Aduh senangnya pengantin baru. Aangga teh Ilma. Aangga teh Ilma. Nah, gitu Mas. Aduh senangnya pengantin baru. Aangga teh Ilma. Duduk bersanding bersenda gurau. Wow. Aduh senangnya pengantin bari. Aangga teh Ilma. Duduk bersanding. Naon? Kalau bari bukan Aangga. Naon? Aduh senangnya pengantin bari. Pak Ujang Bu Tuti. Oh bener. Hebelnya temannya. Bari. Pak Ujang Bu Tuti. Kalau Aangga teh Ilma baru itu. Nya, ai baru mah pan baru ngah. Beda jeung pengantin bari. Pak Ujang. Baringung. Siap ya? Siap. Aduh senangnya pengantin bari. Aangga teh ilmiah. Bari. Oh ini Aangga teh ilmuah. Bari. Apan mimitina mah Aangga teh ilmiah heula lin. Kumaha Ustad perhatikeun. Oh, lamun jadi... bari Pak Ujang Bu Tuti. Oh siap. Pak Ujang Bu Tuti nya. Aduh senangnya pengantin baru. Pak Ujang Bu Tuti. Baru. Oh, apa cenah Pak Ujang Bu Tuti heula? Pokoknya lamun baru. Aangga, iya cepat fokus. Alah, kieu Pak Ustad ari panganten can nyawer teh sok tara fokus. Oh, sok atuh da ayeuna Pak Ujang Bu Tuti atos hari Aangga nu nikahna cicing wae geura sok. Jadi Aangga na aya. Jadi emutan ka abdina ge. Ya. Aangga teh nu mana Pak Ujang? Pan hoyong terang beureun Aangga teh nu mana abi teh beureun gitu. Pada mana? Sing fokus aya Aangga. Sok Aanggana nuju dipingit gitu. Aduh senangnya pengantin baru. Nah dia ulah jadi nanya langsung. Oh langsung. Sok atuh langsung. Aangga. Oh nya, Aangga. Eueuh wae nya. Duduk bersanding wow. Aduh senangnya pengantin hidup baru. Aangga
Sahabat ilmi. Hei, duduk bersanding Teh Ilma maksudnya. gurau Angga teh ya. bagaikan Wahe Angga sarjana teknik weh. tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai alhamdulillah senangnya jangkung Angga. ya jangkung Terus lahir Angga duh. lain air jangkung Jangkung maksudnya alhamdulillah. Angga sehat. Sehat. Aduh, sehatnya. Kuliah teh di mana? Di Tasik. Di Tasik. Lu alhamdulillah abdi kapungkul ka Tasik wae teh. Ayeuna tara teh. Hayang salim heula Angga duh. Asa ku bahagia. Seungitnya. Sakit naon? Heeh. Sakit naon? Seungit ari pangantenan mah duh. Ari Angga teh penaksaran si teteh teh di kampus. Mohon. Alhamdulillah aduh enjingnya kada disiapkeun mentalnya. Siap. Mohon kada irek sakuan kada. Arah kuat saputing. Ah kitu tah. Salim heula urang doakeun heula. Urang doakeun. Cicing ka di hanapan da jangkung aja. Abdi mah penek. Nah duitna eueuh. Udah tempelan ieu. doakeun heula tukang Doakeun heula atunya. Bener lah duit mangke heulanan. Meh kaciri gawe heula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dicalik disirah cai mat mangamet putih baju mahami. nyampe ngurak keluar Tuwana tuwani tuwawuh jing nona Sima aing sima mau ka kidul aing ka kaler. Mau kawetan aing ka kulon. Alhamdulillah aing teu papanggih jeung maung. salamat kan A'udzubillahi minasyaitonir. ayo atuh Kang sing laras doakeun Baseuh asuh kene kayak garing omat mun baseuh kitu ku tisunya ulah kulap si urut sambal panas kana taun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa. Cikijing Majalengka. Sang yang baru Panti Sutisna. aya keneh Oh ya kene sama. Alhamdulillah ayo doakeun sing laras Mudah-mudahan ieu Angga bin Bapak Ujangnya. Mudah-mudahan sing janten imam rumah tangga anu terbaik. Amin. Sing sehat. Amin. Sing ageng milik rezekina. Amin. Sing kaging turunan soleh-soleha. Amin. Rezekina lancar. Mudah-mudahan rumah tangga Angga engke kelak rumah tanggana dugi ka antil janah sanes til teh ilmu til janah dugi ka surga kate antil janah. Mudah-mudahan atuh ya Angga wengi enjing malam Senin mudah-mudahan sing kenging opat ronde sing heuras wae teu heuras wae mah ganjel ku korek api. Tepuk tangan kayak Angga. Ya kantun artosna Angga. Sapa teh 500.000. Atur nuhun Angga, mudah-mudahan berkah selalu. Alah pangjejegnya. Angga puntennya do diheureuyeun panganten. Angga Sing sehat ras Angganya berkah selalu. Pokokna mah sing emot-emot teh binti naon itu teh gitu. Jadi tarima abdi nikah. Dibayar kompan gitu ya. Kontan maksudnya. Akang eta Akang ngadoakeun Angga beberebetan bagus tuh Kang. Rumah tanggana sakinah mawadah warahmah, sing jadi imam anu terbaik, sing dugi ka surga, oge sing digampirkeun milik rezeki karena nafkahna itu bagus. Bagus. Tapi eta pelebah ngadoakeun Angga opat ronde sing heuras wae. Cepot. Naon kitu? Kabayang teu lamun Angga heuras wae. Moal bisa make sarung pot heuras wae mah. Nya ti asa atuh Pak Ustad malahan sae mun heuras wae make sarung teh. Kumaha? Kabayang kieu beureun. Nanyakeun ari ka Sangyang ka palih mana? Palih ditu.
Angga Wilujeng ya. Wilujeng Sing Angga. lancar akan nikah. Sing lancar akan nikah. Eta rakana Angga aya cenah. Anggi. Oh ya Anggi. Oh, Angga Anggi pan aya teh rairakan teh. Oh nya ada ieu putra kaduanya. Putra kedua, putra kahijina Anggi, soalnya aya gitu Anggi. Aya ngarojong pisan. Marojong pisan, aya Ya. laguna. Pot. Ieu doa lagu naon aya Kang lagu-lagu. Eta tukang keyboard gerak berean. Mana Anggi anu ganteng enggal kesini Anggi rakana Angga nu pager teh aduh Anggi anu mana keur disusulan Anggi Nuju naon gitu. teuing nuju ngising urang iya ka dia dua Anggi anu bager Anggi anu bager Rakana ieu. anu soleh Bagi beres teh. dua Anggi atur nuhun Anggi terima kasih Anggi Anggi makasih. atur nuhun Salim aja Anggi, salim. Anggi salim heula Anggi nuhun Anggi tepuk tangan Kang Anggi Aduh. luar biasa Pot. kopeahna alus Anggi Naon gitu? siga Soeharto dengnek Kapan wae. Anggi makasih. Terus kalau di komen deh. Alah, Iya nuhun. pot ya potnya ya. Iya masyarakat Sangiang pot mohon sok nonton wayang. gitu Ulah ngisinkeun. dalang awan kayaknya Apan wayang mah cicingna di luhur jagat di dia. gitu Ti iraha aya wayang kokorondangan kagigir. Tempat akang mah di dia dina jagat Sunyarui di dia. ti mimiti wayang golek sieun dicokot deui duitna ku ustan Aman. aman hatur nuhun Anggi Angga makasih. terima kasih mudah-mudahan berkah selalu ahnya Cepot Bapak Ya. Ibu. Ustad dek neraskeun wios teh ieu. Teraskeun wios. Iya supaya ka hartos oge ngaosna. Jadi intinya tadi yang dijelaskan Ustad apa pot? intinya kacamata mamah udahlah intinya kacamata mamah udahlah yang waras dan simpel yang waras doman ini blekuk kicau mania kicau mania kini dina jublek baju berem dipoekeun nini rada geblek rek dibelem teu daekeun kicau mania kicau mania duluk dugdag naik motor ka Banjaran nu budug di udag-udag ku dokter rek di podaran kicau mania kicau mania salawe teh 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo kicau mania kicau mania Pasir Kaliki Cikijing Cilaka ka Bojong Gede aki-aki digegel anjing dibawa ka RSUD Maksudnya lain intina kicau mania. naon Eta cepot ngomong wa kicau mania ka dieu. naon Di tukang nini nyekelan irung. bari Kikieuan. Enggak keberansa. Ya, pot. Eta intina teh kieu. Jadi Angga sakinah teh tenang. Angga rumah tangga di hari hakna bahagia. Seueur nu sumpingnya tatangi sumping ayeuna di H-1 enjing para tamu sarumping ngahibur ngabagiakeun ngadoakeun bahagia teu bahagia senang teu senang ta eta kasenang mah biasana teu lami tapi harapan urang rumah tangga AA tetap bakal tenang amin carana kumaha jaga hate sing yakin naon bae ke kapayun nu bakal karandapan dina rumah tangga
eta tos jalan hirup urang nu digariskeun ku Gusti Allah. Teraskeun nu kadua mawaddah ditaskunu ilaiha supaya tenang. Nu kadua wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dina rumah tangga teh aangga sing mawaddah ai mawaddah mah cinta. Mawaddah naon Bu? Cinta. Bedana jeung rahmah ai rahmah mah nyaah. Ai nu nyaurkeun pot ai mawaddah mah cinta keur waktu ngora panganten anyar cinta keneh teu kaop antel. Ya. Ai rahmah mah nyaah ngaran-ngaran nyaah pan itu sifat Allah Bu rahmah teh. Bismillahirrahmanirrahim. Aya Rahman Rahim di dinya? Aya. Rahman Rahim teh sifat rahmat teh sifat Allah. Allah mika welas, mika asih, mika nyaah ka sadaya makhlukna. Allah masihan renghap nafas ka urang, tarik nafas kuat. Kaluarkeun. Urang teu menta ieu nafas, dipasihan taku Allah. Tarik deui nafas. Kaluarkeun. Alah punten Pak Uwu udah pakai jeung dipangker jadi we. Tapi dah nikmat pan hitut oge nya. Nikmat yang akang meledak yang batur. Iya Mang Cepot. Bahon Ieu nafas nikmat nyuhunkeun teh urang nafas ka Allah. Henteu disuhunkeun tapi ku Allah dipasihan. Bu, jalmi soleh dibere nafas ku Allah. Jalmi salah dibere nafas ku Allah. Jadi ngaranna Rahman Rahimah, Rahimot nya kanyaah Allah dipasikeun ku Allah ka saha wae. Rek iman, rek teu iman. Arek taat, rek maksiat, kabeh ieu makhluk Allah dipikanyaah dibere nikmat ku Allah. Tah ieu Mang Cepot. mohon Ya. Ibu gaduh rahim, gaduh ngandung anak, borojol anak, rahim ibu nempel ka anak, kanyaah ibu ka anak tepan teu ningali anak kumaha, teu ningali anak kumaha. Ibu boga anak soleh nyaah ku solehna. beres. Ibu boga anak salah tetap dibela teu nyaah pan ku salahna. Boga budak pinter nyaah ku pinterna, aya bodak bodoh nyaah ku bodona, sieun cilaka ku pamolahna. Jadi hade gorong hadang Ada gerong, Hai gerong malagu atuh ah. ada goreng. Hade goreng. Eta Hade goreng ge pan anak sorangan. Ya. Tetep we dibela dipikannya aku indungna nama. Tah aa neng dina rumah tangga aya rohmah, aya rohmah mah ningali pasangan model kumaha bae da geus jadi pasangan urang, tetep we dipikannya aku urang. Ieu pasangan teh keur waktu ngora mah dipika cinta neng teh naon sababna ada gulis. Ditilik ti gigir lengik tetep dihareup. Siap disawang di tukang lenjang. Aduh Pak, bibir ngadaun seureut, bibir ngadaun eceng. Naon waos gula gumantung pangambung kubung-kubung tarang teu jaman terangan ngado endog sapotong halis ka jeler pae. nya. Awal nikah geulis cinta mawadah ngaranna. 30 tahun we nikah, umur pamajikan teh geus 60 tahun pan beda tampilan teh tilik ti gigir bentik tetep ti hareup bureut teu. Sawang di tukang lenjang, pipi ngadaun seureut, bibir ngadaun eceng, eta mah keur ngora. Datang ka kolotnakeun pan beda teteh pot. Rambut wig-wigan, cileus segede leunca. Ngomong hareupeun salaki hileuwir bau karbit. Nongeng saeutik katwel berak-bak hitut. Ketika melihat pasangan tidak secantik dulu, ketika ngora mah teteh AA nya dangdos. Bisa kauruskeun eta wajah teh Bu. Ai geus 50 tahun kaditu pan pabulit jeung dapur. Parfum teh pabulit jeung sambal jeung tarasi. Maka ketika lihat pasangan tidak semulus waktu muda, dirinya orang tetap nyaah eta namina rohmah. Lamun orang cinta karena fisik, karena bibirnya yang merah di lipstik, kakolotnakeun barorah di lipstik, eta tapi da tetap nyaah. Eta bakal tetap abadi pot nyaah. Cek Roma Irama kumaha? Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Amin. Allahu Akbar. Syami Allah.
bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi yang kudambakan, pria yang punya hati, bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan, gadis yang punya malu, cinta karena dasi. Lain joget, bantuan nyanyi kalau joget doa eta tadi. Naon? Iya cepot tong joget pan iya lagu teh nasehat, lamun Oh. cepot joget jamaah teh lain merhatikeun ustad kalah ningalikeun joget akang. Oh, jadi Pak Ustadz mau diperhatiin. Cie mau diperhatiin sama ibu-ibu. Alah itu di juru aya ini baper. Bukan diperhatiin ibu-ibu supaya merhatiin liriknya. Tapi kumaha abi kuruma? Ikut jawab. Jawab naon? Cinta karena dasi. Jawab. Bos Yaya. Beda deh ya teman tadi ya beda lagu. Oh, beda lagu. Cinta karena Sebenarnya sarua. dasi. Jawab ku cepot. Naon? I. Oh, Nah gitu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu oh. akan segera layu. Jabatan perlu bos Yaya. Oh bos Yaya ka dieu. Oh bos Yaya anu bager. Oh bos Yaya tercinta. Ka dieu bos. Alhamdulillah turut emeh. Terima kasih. Yaya makasih. Oh bos Yaya. Hias perlu cantik. Bos naon bos Yaya teh? Untuk gairah cinta. Nuhun bos Yaya. Terima kasih. Kemudian Bos nuhun. biasa Pantis Ustaz pantis. Asik. tak guna harta benda Pantis. kalau jadi neraka. Wow. Tak guna wajah indah Weh. kalau jadi sengsara. Bukan alis berukir, Wow. bukan bibir Wow. bergincu yang kudambakan, gadis yang punya malu. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi yang kudambakan, pria yang punya hati. Jabatan perlu tak. Jangan blok saudara dia. Lan. Cepot, dawala. Lan. Saruana aya akang. Naon? Ini lagu Roma Irama. Hah? Roma Irama itu terkenal dengan lagu-lagu yang muatannya nasehat. Lamun laguna nasehat ulah bebelekukan. Wah, sudah wala. Kalau mau joget sing tertib cukup kanan kiri. Ah, sing tartil. Tinggal itu. Gimana? Lamun Roma Irama nyekelan gitar kan cukup kanan kiri gitu hungkul. Terus aya backing vokal di tukang. Anu ngecrek. Heeh, kanan kiri gitu hungkul we teh kudu gogoyangan gitu. Bieu kumaha bieu jogetna? Ya, Bukan lahu berbintang. Nah, nggak ada. Roma Irama nggak ada kayak gitu. Tunggu. Kanan kiri cenah monyong. sok sing kompak tadi oge ai kompak mah buhajat pahajat mamangna bibina kada dieu. Bos Yaya bieu ka dieu. Ka dieu. Sugan maneh kompak mah tuh ku Pak RW ka dieu cenah. Ka dieu. Ayo sing kompak ya. Pak RW aya Pak RW. Sing kanan kiri rapot. Kanan kiri heula kanan kiri. Siap. Ya bala? Siap. Paham? Salah. Ya. Bukan alis Kanan, kiri, berukir, kanan, bukan kiri, bibir. kanan, kiri. Kanan kiri itu artinya gerak, lain goyang gigi began gitu. Udah kenang nang naon. Kena non dangdut, imah dangdut, kenangna dangdut. Kan akangna kanan kiri. Siap. Kudu maksa, sok kanan kiri. Siap.
bukan alis berukir, Kanan, kiri, bukan kanan. Abah. Lu ulah ngerakeun tuh euy. Naon? Lamun dewe ka kanan milu ka kanan, dewe ka kiri milu ka kiri. Siap. Oh, sok atuh. kanan kiri pot. Yuk. Da bala paham teu? Salah. Bukan alis Kanan, kiri, berukir, kanan. Abah. Aduh, aing ngonyong eta akibat eta teh kopeah lagedug. Lemot kana otak teh teh. Kanan mana kanan? Oh, iya kanan mah Allahu Akbar eta mah kiri monyong. Kanan mah belah dia. Kanan mana? Iya. Astaga. Kiri meni keukeuh. Kiri dulu. Kiri paragi omeh. Tah. Ieu paragi nyatu kanan. coba ceker kanan. Eh? Diparebut kanan kiri. Iya sih mana teh balik. Da bala kanan mana? Iya. Oh ilah. Eta da buukna dimulet jadi kitu. Keurut. Coba. Cepot nama di ka dieu. Aing juga si Elano, gitu mah. Mali ka dieu cepot na. Balik ka dieu. Dulu. Masa balik ka lah kitu. Faktor kumis dari kurut teh kitu. Contohan gue dewe. Mali ka dieu. Sok. Coba cepot ayeuna dites. Da bala kanan mana kanan? Iya pangarsa. Coba cepot ayeuna dites. Siap rak. Siap, dak. Lincang kanan rak. Ada jalan, dak. Naon eta? Oh iya kanan teh. Gusti nu agung. Nyanggus nagung. Tingali atuh sarua teh. Nya beda tuh. Gimana? Gening sarua. Nih mikir yang tarik yang kena atau Kela. Nah, jadi sarua kieu we. Kela mun dewek balik ka dieu. Da bener kanan sebelah dieu nya. Ya, Bina. Sik balik ka ditu. Lamun naon si Eri akang. sarua, Kapan tadi ke sarua? abi salah. Duh, abis salah. Hampura gerak. Ayo hampura gerak kita salah. sebelun. Kabak kegede amak tunggal dihelakeun eta teh miuni naon miuni bawang teh. Tong sok itu. Dia balat di mana tuh tadi ka dieu teh dong tadi. Di Punten. antosan di Bumi Parurah tadi pan. Punten pangarsa namanya teh aya kaperjogian heula abdi teh ka ditu ka dieu. Naon? Nya bieu pasea jeung tukang ojek. Nah apa sih jeung tukang ojek? Nya abdi teh naroskeun ka dieu cing teh mang ojek ka Sangyang cing teh sabaraha. Tukang ojek teh kan mah 30.000. 2.000. Naik ke abdi teh barang nepi di hareup didinya dibayar 15.000 rek ngadek ka abdi ngamak. Wajar. Wajar naon? Aya akang ingkar janji. Ingkar janji naon? Tadi janji rek mayar sabaraha ka dieu? 30.000. Dibayar di hareup 15.000. ngamak Ngamak aneh. wajar. Naon wajar? Kunaon ngan mayar setengah? Pangna ku abdi dibayar setengahna sabab manehna ge milu tumpak. Setengah ewang jeung abdi atuh. Tukang ojek mah teu mayar. Teu bisa Akang. kitu lamun hayang dibayar full 30.000 motorna dibawa ku abdi manehna lumpat ti tukang. Nyiksa batur eta mah ngojek. Insyaallah bitu-bitis. Iya, urang teh keur ngiring bingah ya sareng Angga. Angga. Pada nikah enjing. Oh, angga teh. Bieu didoakeun sing sakinah mawadah warohmah. Amin. Ai sakinah teh naon pot? Sanajan aki-aki ngeunah. Sanes. Sanes eta pake Sakinah teh tenang. sakinah sanajan aki-aki ngeunah maka dituna tumaninah. Tumanina Tumpak nini ge ngeunah berarti. ceuk saha? Margi nini Mas Sulaiman. Sulaiman. Susu laer tapi nyaman. Itu bukan singkatan. Aa sakinah teh sing tenang. Tos tenang mawaddah. Cintai istrimu. Oh, Tapi nu leuwih luhur ti cinta pot aya rohmahnya ai cinta keur waktu mora mah wajar da geulis keneh cangker keneh. Tapi tiba-tiba keur waktu usia pernikahan sudah mulai menua, fisik sudah tidak produktif lagi, urang masih keneh satia, masih keneh tetap berdua, masih keneh tetap melayani, masih keneh tetap menafkahi, eta namina rohmahnya
siga nyaahna indung ka anak rek kondisi anak kumaha bae tetepkan urang teh nyaah ka anak hanya memberi tak pernah berharap kembali hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kanu jadi anak eta disebutna rahmah. Tah di samping sakinah mawadah warohmah cepot tawala mohon urang doakeun aangga sing jadi suami nu soleh amin amin atuh teteh ilmakna mudah-mudahan sing jadi istri nu solehah ya ibu-ibu di dia sing jadi istri nu solehah amin pot dan isi solehah teh naon cirina istri solehah aya opat kapinteran obat kapinteran mohon naon bae hiji pinter di bedah pinter di bedak dua pinter masak masak tilu pinter nangkarak opat pinter ngadengkak harupun salaki kadang tapi itu bagus artinya di hadapan suami servisnya bagus pinter masak iya ibu-ibu di mah yakin paling termasak napot pinter buktoskan ku cepot pasihan we pak istri orang bahan baku kangkung dongal poe teh beda-beda teteh Senin kangkung dilalap Salasa kangkung diurap Rebo kangkung dioseng Kemis kangkung ditumis Jumaah salakina ka rumah sakit Eur kangkung asam urat naik aya we kangkung tapi bisa beda-beda menu naon pinter masak ku pengalaman manjakan suami perutnya bisa memasak untuk suami pinter di bedak manjakan suami dengan penampilan yang cantik tapi bukan hanya cantik rupa cantik akhlak suami berangkat kerja jajab ku ibu kapayeuneun bumi sok dijajab tara ogening tara geus sideng sorangan atuh dah candak panangan suami ku ibu rek naon nyandak panangan suami rek dipenta duitna lain minta duit cium pananganna akhlak teteh suami berangkat jajab minimal kapayeuneun bumi candak pananganna kecup memeh dikecup doakeun memeh doakeun tinggal heula leungeun salaki apa naon esi nah itu leungeun teh mani keusrak coba lo bahasa sanggaleun tapi didinya ibu sedih nyage suami urang tidak berbintang nyage suami tidak berdasi da unggal poe nu di sawah nu di kebon ningali pananganna keusrak lo bahasa sanggaleun didinya ibu sedih empah geus puluhan tahun eta panangan bapak teh bela ka mamah jeung barudak mangkat isuk balik peuting kapanasan kahujanan melaan keluarga mudah-mudahan rusakna panangan bapak sing jadi saksi di hadapan Allah engkau suami yang soleh bertanggung jawab pak nitipnya tong pernah nyadak rizki nu haram mamah jeung barudak siap nahan rasa lapar daripada bapak nyandak rizki nu teu halal goodbye my honey cintaku cium ku ibu naon ngerenyet kana bujur kayak gitu nih kalau sudah dicium pak tangan kita bapak ulah langsung berangkat urang geus doakeun bapak Malik pegang kepala istri kita tingali tarang jeung mun-munanana terus dagungkeun harus dagungkeun apa kata suaminya mah iya tardi ieu teh tarang apa kebon bolet ningali tarang pamajikan geus loba garisan tapi didinya bapak sedih kunaon mah eta tarang loba garisan teh beda keur waktu ngorak kawin jeung bapak keur ngorak mah meuni mulus glowing semut berjalan pun berjatuhan nah ayeuna eta meuni renyul kitu tarang meureun loba garis teh garis-garis kacape ngurus barudak garis-garis kacape ngaulaan bapak di rumah tangga kadang-kadang budang pang isukna sare pang peutingna ngaulaan keluarga mudah-mudahan eta mah tarang nu loba garis teh sing jadi saksi engkau adalah istri yang solehah bapak saksina eta tarang mamah teh tara pernah leupas tina tempat sujud doakeun papa di sawah mamah di luhur sajadah papa usaha mamah usoli bantu dengan doa istri solehah fasolihatu qanitat hafizat istri solehah teh taat ka Allah oge pandai ngajaga kehormatan doakeun ku bapak hati-hati ya di rumah nitip barudak salamat sadayana goodbye my honey cintaku Imamih kunaon bau jengkol
suami di sawah, ibu amparkeun sajadah, suami usaha, ibu usoli, tempo datang sholat, liren heula sakedapan, urang macul, urang tani teh panu ngarizgian saha Bu? Allah. Dina Quran aya kalimat kieu pertarosan kangge urang Pak. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Bu, urang papelakan dipelakeun ku urang. Cik aya eta tutumbuhan tadi ditumbuhkeun ku urang apa ku Allah? Ku Allah. Papelakan nu dicecepkeun ku urang tadi urus ku Allah nepi ka jadi buah. Ketika Allah memanggil liren sakedapan pada melan urang milari rizki tong hilap kanu masihan rizki. Cepot sok ka masjid dara. Wah rajin nu ka masjid mah Salat ngecas ka masjid ngecas HP dah. ye ngecas keimanan Oh, jo ngecas iman. abdi mah berjamaah wae lamun ka masjid teh panghareupna deui Oh jamaah. oh berjamaah panghareupna wae abdi mah Aslina hebat. ngan kungsi hari tadi digetok ku imam Nah, salatna hareupeun imam sholat hadapan imam dia. Eta mah jenazah atuh pot di hadapan imam mah. Ditu kangen imam urang mah teh. oh Urang melak papelakan diurus ku Allah nepi kabuahan ditumbuhkeun ku Allah. Allah manggil sakedapan liren. Yuk urang mayun ka Gusti Allah. Sajeroning milari rizki kangge keluarga. Sabab tugas saang keng nafkahan. Mudah-mudahan sajero milari rizki sing dilancarkeun rizki usaha AA. Amin. amin Tapi sajeroning sibuk milari rizki tong hilap kanu masihan rizki. Teras naon deui Mang Cepot sing kreatif dina usaha lamun hiji gagal tong pernah menyerah teruskeun. Allah keur nguji urang bisa bangkit keneh henteu sabab henteu sadayana jalmi langsung menemukan jalan usahana. Da geuning ayeuna teh Pak aya jamaah haji di Mekah ngalakukeun sa'i. Ngalakukeun naon cenah Bu? Ari sa'i teh napak tilas Siti Hajar milarian cai Zamzam keur Nabi Ismail orok keneh nuju nangis pot. Eta Siti Hajar lumpat di sofa ka Marwah ti Marwah ka sofa milarian cai 7 kali 7 balikan. Ternyata cai teu aya di sofa, cai teu aya di Marwah, bulak-balik teu aya di dinya. Di mana? Ku Allah dikaluarkeun cai di caket Ka'bah di dekat pijakan Nabi Ismail. Ieu teh pelajaran kangge urang. Teruskeun usaha urang, teruskeun sa'i urang, nu tani, nu dagang, nu di perusahaan, nu di pabrik mangga sa'i. Ngan sing gaduh kayakinan nu ngarizkian teh lain usaha urang tapi saha nu ngarizkian Allah. Tapi Aat tetap kada usaha nu dagang di dieu seueur pot tinggal di payun tuh. alhamdulillah Kan ngarizkian keluarga pan ieu teh. Cepot usaha naon? ayeuna karena jual beli bos Dagang cepot ge Bu. jual motor meuli beas jual TV meuli deungeuna Eta mah bangkrut atuh. bangkrut buge Dawala naon usaha dawala? abdi kana doma posa daerah teh Uruma mohon seueur. sekedik-kedikeun miara doma teh dua doma pikang dua nana ayeuna geus ngalobaan aranakan doma kuring di angon-angon kukuring di paraban kukuring eta anak nage anu kuring doma kuring di angon-angon kukuring pantis di paraban kukuring anak nage anu kuring pantis bager gitu. Kela. Eta Pantis. maksudna naon palurantis sekala? Palurantis ai Kang Cepot geus ti Pakuwu geus ti Pak Ujang ti Bu Tuti ti panganten ai kuring ti saha lamun lain ti Pantis. Kenal ke Pantis itu? Pantis teh eta kenal pisan abdi mah Asli eta namina saepan ENTIS artina nya elegan kalau berbicara. waduh nu disepuhkeun di dieu pan ari enak Nah heula EN nya en heula namanya sangat bagus seperti akhlaknya. waduh ari tekna Terkait kabageran Bapak Entis pangunggulna ai ikna inah kalau melihat senyumnya. ari esna Sayangnya belum ka dieu. Itu Pak RW cenah keur ngobrol jeung Pak RW. RW mah ulah pot Ya ulah cepot apal artina RW naon ribuh wae.
wae rukun warga. Sarua jeung RT beurnya. Pantes Ieu terus doma kuring Bapak Entis anu pager. Alah dikodok langsung Bapak Entis atur nuhun. Bapak Entis atur nuhun. Pantis atur nuhun. Palurah Enang aya Palurah Enang. Aduh Palurah Enang bade ka dieu. Luar biasa dibabad habis da wala euy. Apa orang dia Palurah Endang aya? Itu tinggal di kokodok Palurah Endang. Itu tuh Palurah Endang mah aya laguna. Tuh Palurah Endang. Naon? Palurah Endang. Naon laguna? Baju merah, baju merah, baju merah. Kali merah eta mah. Kali merah. Oh beda deui. Beda deui. Terus atuh teh. Cek pikirannya. Itu kan dia benang tuh. Bapak Endang, Bapak Endang, Bapak Endang anu bager Bapak Endang, Bapak Lurah, Lurah Endang anu bager Bapak Lurah Endang bager. Bapak Lurah, Bapak Lurah, Pak Lurah hatur nuhun. Bapak Lurah Endang Salim, Pak Lurah Punten kapacok Pak Lurah da abi mah irungna panjang. Aduh, tiap ka dieu Pak Lurah ada masih. Oh, tiap ka dieu Pak Lurah sareng Pantis pasti we kena. Ya pot. Pak Ustad bade kitu namanya eta. Ulah kitu. Anu sok nonton live streaming Pak Ustad teh. Oh. Iya, dewala. Lamun dewala manggilan kitu, Ustad izin. Pak Ustad izin. Izin. Ada abdi mah butuh. Nuhun kasadayana gitu. Nuhun sadayana gitu da walas teh. Ta eta kangge modal usaha lumayan. Kangge modal usaha nambah-nambah nuhun pangersa mudah-mudahan berkah. Angga usahana sing lancar. Ya. Yang ahi usaha mah angga ulah bauan. Babauan. Karena naon? Nu penting halalan, thayyiban pot. Jeung kudu kreatif pot. Ngaran-ngaran kreatif, contoh ieu ya pot. Dan Urang usaha jagong dikulub dijual paling 5.000 ku batur ayeuna teh Pak ku orang luar negeri nya geus di branding eta jagong teh jadi popcorn nu biasa jagong dikulub 5.000 ku batur jadi popcorn dijual 20.000 kopi di urang dijual 5.000 paling mahal 15.000 ku batur geus diganti jadi Starbucks sagelas nanti 50.000 Urang ngejual ayam goreng paling 7.000 mahal 10.000 ku batur geus diganti jadi fried chicken hargana teh 30.000 aya nu 50.000 ayam geprek Ustad. Ayam geprek Lamun hayang maha cobaan ganti ayam geprek ngaranna ayam geprek jadi naon? Smackdown chicken. Oh, Smackdown chicken. Insyaallah geura 5 juta hargana. 5 juta. Oh dijual jeung rodana. Eta mah bangkrut atuh. Jeung lamun nu bisa usaha mah Bu, sabarabaya modal digolangkeun, dipisahkeun, mana modal, mana duit sorangan teh dihijikeun, kayak kadituna beuki maju. Amin. Amin. Tapi lamun teu bisa usaha mah pan beak jeung modal-modalna. Dibere warisan, modal dijualan pan gitu. Ya, cepot. Lamun ku Bapak Semar dibere warisan 1 miliar, teu bisa usaha, see pan jeung modal. Lamun cepot dibere 1 miliar kumaha tah? Bapak Semar, bororaah yang meresa miliar baju oge teu boga, Bapak Semar mah buligir gini kan. Iya, contoh. Lamun ieu mah ngalamun. Lamun Abdi dibere 1 miliar ieu nya. Ku abdi mah rek dipake ngebon kangkung bisa. 1 miliar ngebon kangkung. Mohon sabab ari kangkung mah teu nu ngora, teu nu kolot, teu nu beunghar, teu nu sangsara, kabeh resep kangkung. Abdi jadi bos kangkung. Wah, bagus itu. Dewala, ulah sarua, guru kreatif. Aya 1 miliar usaha naon? Boga duit 1 miliar kudawala rek dipake nuluykeun anu tadi doma. Rek dibelikeun doma 1 miliar. Idul Adha ya. 1.000 doma tah kudu. Bagus itu bagus. Jadi bos doma. Keren itu keren. Jadi aya rencana minimal. Kan teu mikir si bala mah. Saha nu marabanana monyong si teh. Anu dua ge kat pegang bos. Heeh, kalah ngonten maneh mah. Ngarit teh situ jadi we kaarit leungeun. Naon? Heuh eta saha nu marabanana ieu mah kumaha marabanana 1.000 doma 1 miliar 1.000 doma. Ai malah kangkung mah gampang sesepkeun jadinya. Sab jadi mana doma da kudu diurus beneran. 1.000 doma kumaha marabanana? Babari marabana mah. Kumaha? Marabana nya angonkeun ka kebon kangkung Kang Cepot. Beres.
atuh meureun beak pendewek teh yang jualeun. Paduli yang rugi kamu bukan aku. Beres. Siapa nih ulah we lanjut ke naon ieu? Lah ulah teh. Kabina-bina teh hayo. Lanjut teh. Eta ku nyerenteng manuk teh wani kuring. Sak, ayo maju. Hayo. Iya masalahnya naon jadi para saya kieu. Teu ngeunah, poe hayo milo sok. Naon ieu? Ayo. Ieu naon? Masalahnya naon? Teu ngeunah, Pak Ustad meni medit teuing. Menit naon? Eta abdi piranan menta kebon kangkung. Yang domba abdi nepi ka kumaha mun domba abdi pararae meni pedit. Ai dombana aya acan. Acan. Aya kan naon nyerenteng deui ieu? Banyak kangkung abdi dirarar ku domba si eta. Ai kangkungna aya acan. Aya kamu di para saya atuh. Nyoy. Paingan urang sangsara geuningan karek ngalamun ge para seha. Rek pas saya sok. Moal hampura. Sok mau dipisahkeun eta mah sok wani teu. Ya udah hampura ge da ulah. Oh gitu atuh minta hampura bagus. Nya da kuring nu salah maaf. Bagus. Lain Jadi dewek. bagus contoh lamun rumah saya salah minta hampura. Dewek nu salah kuring. Da wala kunaon da wala. Sedih. Kuring anu salah maaf. Dewek nu salah mah da wala. Kuring. Dewek. Kuring. Dewek. Kuring aing lah kabeh Moal kan antep sok. jadi pasea deui atuh monyong situ teh. Saok atuh rek lamun rek silat, lamun rek pasea make ieu atau make metoda. Dulu. Aya metoda gelut saok atuh urang singkil, urang malatihan we. Bah uwo cenah rek nyawer. Bah emo. Apalun gitu Pak Emo. Naon Bah Emo? Apal ka Bah Emo? Apa? Bah Emo teh orang Jawa teh. Dalam munti Sunda mah ema teh. Siapa bedana Sunda jeung Jawa saeutik lamun di Jawa mah ku O, lamun di Sunda mah ku A. Mohon Pak Emo berarti di Jawa. Lamun di Sunda mah Panjaka, di Jawa robah jadi Joko. Di Sunda mangga, di Jawa monggo. Di Sunda calik, di Jawa colok. Di Sunda baal, di Jawa bool. Eta lamun dihijikeun bahaya. Dihijikeun kumaha? Lamun di Sunda mangga calik baal, di Jawa monggo colok bolham. Dibahayaeun kan. Sok ayeuna mah urang singkil da wala euy. Sugan Bah Emo mereka dieu. Kitu nya. Partisipasi. Ngiring partisipasi jadi kitu. Oh siap, singkil kuring mah. Pusing ya. Ngajak musik penting ieu. Beurang meureun anya. Sok hayo. Pak Emo tinggal Pak Emo. Siap, padundung. Sok kan. Hap ya hap. Ya sama ya aku ngajina hap. Ya naon siapa mau juga awewe ngacengut sagarupa eta ngeunahon ya sadap mantong cubak-cabak teh meni gede ya udah diurus ya sadap meni leutik nya da kapengkek apakah kunaon ku irung ayo irung laer semua eta leutik lain Kang Sepot bisa gede gitu kumaha babari naon diurus kumaha ngurusna unggal isuk-isuk jam 8 isuk-isuk balurkeun da angka dibere tips ieu ku dewek naon bisi hayang gede unggal isuk-isuk taeun teh dibaluran ku oli naon heuh taeun teh bebenguk. Jadi eta teh dibaluran ku oli lamun hayang gede. Tuluy geus dibalur ku oli, tuluy ngadapang dina kenteng ka kitu tah. Nangkara ka kitu tah. Sabaraha menit? 1/2 jam. Gede eta teh
insya Allah gede hidung si gelo sugan teh gede kapoe berenang hai iya set apa hai sok si rek kabur ke mana bahemo tinggal di Sidawala di ayo rek kabur ke mana sih ya yo kementat dulu ke bahemo moal ke ngarecehkeun bahemo aduh bejakeun ka bahemo ulah ngarecehkeun cicing bahemo cicing aduh bahemo mana aja mah obam cepot cerik maneh duh ai kumawana deui kira bahemo kahana we bahemo hese duh alhamdulillah bahemo terima kasih bahemo salim dulu buat Dawala ada gak oh monyong sih itu aja hiji ewang jadi aduh bahemo luar biasa uangnya biru kayak Persib makasih bahemo cun satu lagi bahemo makasih mudah-mudahan sehat selalu ya Bah ya tepuk tangan buat Bah Emo berkah teh deda aya kita lain teh dede aya Bah Emo aya teh dede Bu Haji Dede ayo oh Bu Haji Dede atuh ieu mah eta mamah Dede teh sanes anu dina Indosiar Indosiar ber aya mamah Dede aya mamah Dede Bu Hajah Dede aya gitu ai Bu Hajah Dede mah ulah ku gelut kunaon ku laguna gerong deui ieu keur usum gerong deui teh gerong deui hideung deui gerong deui eta gerong deui Ibu Hajah Dede mana wayang buta pangsisina Ibu Hajah Dede mana anu bager Bu Hajah Dede gerong deui eta gerong deui Ibu Dede eta gerong deui teteh Dede anu mana teteh Dede anu bager teteh Dede anu bager gerong deui eta gerong deui da puguh hayang digerong wayang buta pangsisina hoyong mana eta hoyong mana hoyong di sawer Bu Dede gerong deui hatu ieu Bu Dede ieu teteh Dede aduh alhamdulillah Bu Haji sehat salim heula aduh Bu Haji ira ka Mekah deui engke mangajak ka abdi aduh abdi hayang ngagaleuh korma ngora nuhun Mah Dede berkah selalu Ibu Dede teteh eta siapa Bu Hajah Bu Haji ka dieu nya sugan teh moal ka dieu ya gitu eta kayak sabaraha hijikeun yang Dede bieu cik urang hitung heula hijikeun da hijikeun hiling eta monyong naon kayak ngitung duit empek aing mah naon capek geus kelewet hiji dua salawe 25 titik-titik totol-totol awewe zaman ayeuna leutik-leutik beuki gurupuk lah 100 alhamdulillah kenging 850.000 alhamdulillah kenging 850.000 berarti kasa juta teh kirang 50 deui padahal mah jejegkeun ti sahatunya dan kasih juta teh nuhun gitu hatur nuhun bisa lempengkeun ngaran-ngaran dunia mah pot rek sakumaha bae loba na anger ngaran-ngaran dunia ayeuna Bu duit teh aya isukan dibalanjakeun pan teu aya deui engke teh aya deui dibalanjakeun da aya kahayang teh dina diri salira orang hirup ngudag-udag dunia moal aya tungna tapi butuh teh ku dunia butuh nikahkeun anak nyakolakeun anak keur keluarga keur ibadah ka Mekah wae pan butuh ongkosna mudah-mudahan Bapak Ibu di dieu nuju tani sing salubur pertanianana anu dagang sing lancar usahana tangke Aangga apapun nanti usaha kita ya mudah-mudahan sing berkah usahana Aangga
Oke, dawala ya karena domba tadi teh. Ahon karena doma bos. Nah, cek usah tadi naon? Rek domba, rek kangkung cepot. Nu penting halalan, Toyib. thayyiban jeung berkah nu utama nama eta. Dalamun ayeuna urang teu berkah mah pan jadi musibah ka ditunana teh. Jeung ulah bauan, rek naon bae nu penting halal dawala ya. Ulah bauan bener jika tetangga abdi bosan abdi ngurus doma tetangga anu ieu bosan Naon? anu ngalati doma Jadi dawala ngurus domba tetangga. tai doma bosan ayeuna teh tetangga abdi teh tai doma teh dikumpulkeun jadi gemuk. Oh jadi gemuk. Jadi iya jadi naon pupuk alhamdulillah pan ladang manehna ngajualan tai doma teh ayeuna teh beunghar bosan. Beunghar. Alhamdulillah terkenal di lembur teh jadi juragan waduk. Sategeuna Kang. Juragan domba pantas, juragan tomat, juragan cabe pantas, juragan waduk. Heuda kitu bosan tina waduk kapan? Terkenal di ditu teh pan nyakolakeun budakna jadi sarjana, terkenal jadi sarjana waduk. Ayeuna budakna teh anu jadi dokter, terkenal dokter waduk. Ayeuna aya budakna teh anu masantren jadi ustad, terkenal jadi ustad soleh. Nah, teu usah waduk. Sieun tah mah. Pokoknya mah dawala ulah bauan teh hartina Betul. tong pernah putus asa dina usaha. Salah satu tugas Aangga nanti ketika sudah menikah bimbing istri ke jalan Allah. Kamari mah tugas teh Ilma tehnya teh Ilma leresnya Nya. teh Ilma teh tugas ngelmuan, tugas ngemutan sholat, tugas Ibu Rama. Nah tapi pamitos nikah mah kayak tugas Aangga ya. Neng udah sholat belum emutan ku tanggung jawab dunia akhirat. Bisi neng teu acan terang kumaha wuduna tingali ku neng bisa wudu teu acan urang diajar ieu jeung bebarengan. Neng sok kumaha bacaan Fatihah salatna bisi teu acan terang urang diajar sasarengan. Tamatak cepot pentingna diajar ngaji Fatihah teh kitu ngaji Quran. Nya. Sok ngaji Quran cepot. Osok abdi ge bosan. Asli. Mohon ngaos di mardasan kabungkur. Salah tuh madrasah. Eta mardasan nggak sore. Mad Dra sah hijikeun marsana madrasah. mohon Quran diajar nu mana? tajwid ilmu tajwid Tajwid nu mana? mohon pan aya kan tajwid teh anu Mang Tobiing Sanes Mang Tobiing, Mad Tobiing. tah eta Mang Iwan Mad Iwan. aya oge dengan Mang Aris Bandar Sukun. Lain Mang Aris Bandar Sukun, Mad Aridli Sukun. Tah eta maksudna Nundutan teh ngaji teh kitu tah. pan aya geuningan ieu hukumna hukum tajwid Nu mana? samodel kieu nun mati nying hareupan huruf halak eta teh disebutna teh izhar Izhar. artina jelas. Wah, jelas. Apaleun tuh izhar jelas. Mohon aya deui geuningan anu lieur Pusat. Nu lieur naon? Nun mati nying hareupan cicilan Bang Emok. Mati yang harapan cicilan Bang Emok. Mohon eta mah ikhfa. Ikhfa. Mohon ngahieng kana sirah teh Pusat unggal minggu. Apaleun Bang Emok sagala. Apal Bang Emok mah tuh. Nu mana? Saya berjanji gitu. Pancasila unggal poe Kemis. Ting apal jeung poena? Apan abdi ketua kelompok. Paingan tukang nyampeurang atuh. Ya, ngaosnya tugas ngilmuan, tugas nganafkahan, ngabingbing istri. Mudah-mudahan AA sing janten suami nu soleh, nu bertanggung jawab, dilapangkeun rezekina, biasa ngabingbing neng ti dunia nepi ka surga. Terakhir teh simkuring tos ditikahkeun teh gaduh harapan, di mana suami istri tos sah dihalalkeun ku akad nikah, harapanana di antarana gaduh keturunan. Mudah-mudahan turunan Pak Ujangnya ti Aangga ti Aanggi sing gaduh keturunan anu soleh tur solehah, amin. Kayak kira-kira pot keturunanana mending istri lah apa mageut heula ti Aangga ya? Mending lalaki heula. Nah laki heula. Apan ke lamun lalaki mah eta teh pan jadi bebenteng rumah tangga kita. Oh benar, jadi bebenteng rumah tangga. Mohon jeung deui kieu Pusat. Anu leuwih intina mah lamun lalaki heula mah pan sunataneun. Lamun disunatan depan pasti bakal hajat. Tah ngonang dawai deui. Maksudna rek dipeta DP nanti ayeuna. Angga, mudah-mudahan gaduh keturunan saleh. Ibu hoyong keturunan orang saleh-salehah? Sok urang sasarengan rumusna tuturkeun. Birru mangga. Abaakum tabirrukum abnaukum. Angga, lamun orang hayang gaduh budak soleh,
biru abaakum cek Nabi solehkeun diri urang ka indung bapa urang sing sae ka mamah jeung ka bapa tabirukum abnaukum engke anak-anak urang ge bakal kitu ka urang lamun ningali budak ceurik wae oh buah baheula urang keur budake kitu ka kolot lamun ningali budak jojorowokan ka urang indung bapana buah urang meleuwih ti kitu baheula teh pan ai anak teh gambaran kolot uyah mata rata es kaluhur teng manuk teng anak merak kukuncungan bapana tukang kenteng anak tukang nanggungan artina sifat anak moal jauh ti urang indung bapakna mudah-mudahan ke anak keturunanana sing cager bager bener pinter tur singer amin sing pinter tur bener sing jujur tong bohong ulah nganyarikeun batur ngarah hirup loba dulur raksa ucap lampah tekad jeung tabeat ngarah pinanggi bagja salamat dunya akhirat sing salamat dunia akhiratna jang sing jadi jalma soleh jang sing jadi jalma soleh tepuk tangan kangge urang sadaya cepot dawala nuhun kasadayana nya oke tadi nu berpartisipasi cepot yang seberapa tadi 850 mudah-mudahan sing berkah tong hilap aya sedekahkeun teh bagian baturnya nya mudah-mudahan sing berkah nu ku disedekah abdi mah ieu bade disedekahkeun ke mana ka budak yatim ke budak yatim mohon oh itu bagus itu kalarasan istri abdi budak yatim bade dikaistrikeun sami yatim serius kada aya hak batur tanya yatim piatu duafa lamun ku urang teh dikaluarkeun harta urang aya hak batur ku Allah bakal dikaluarkeun ku jalan lain bisa jadi aya musibah bisa jadi aya sakit meungpeung urang dibere rezeki ku Allah golosorkeun ta mudah-mudahan nu digolosorkeun eta rezeki sing ditambah-tambah rezeki tur barokahna Bapak Ibu panutup panginten isim kuring urang ngadoa yuk ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu hajat sing barokah oke cita-cita urang kahoyong urang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala hajat orang sing dikabul ku Allah anak keturunan orang soleh solehah rumah tangga orang sakinah mawaddah warahmah ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana waghfir lana ma madha wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in amin Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم يسر أمورنا وحصل مقاصدنا ربنا هب لنا من الصالحين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين hatur nuhun sadayana sakit tim dawai sanes waktu tiasa tepang deui ditutup ku Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.